arek teu era kumaha da mentar rezeki mah geus unggal salat ge gersok inget-inget temen bari diuk mentar rezeki warjukni itu bari salat warjukni pante teh entar rezeki warjukni ngan kulantaran teu ngarti beres salat meni riweuh Gusti nyuhunkeun rezeki ari nu tadi mah warjukni aing mah da ustad nu ngajarna asal apa cangkem beri teuing naon warjukni lamun edeuk oge ceuk Kang Ibing di mana salat geus beres tibatan gular goder di makam-makam karamat aya nu leuwih alus wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu mangka harade ka kolot maraneh utamana ka indung nu ngalahirkeun tah ka indung bapa jelema aya mah balegu dukun didatangan makam karamat didatangan ari indung diarantep doraka sia kajenting ceuk mah mulia doraka ti indung hancur eta jelema sabalikna lamun ceuk indungna mulia arek naon emah ye bu pak adik-adik si Ibing umur ayeuna 62 tahun lamun dek init keluar kota keluar Jawa keluar negeri ke tempat sangat loba teluh ganggaung warjit wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal teu percaya komo tukang pelet teu percaya pisan aing mah tukang pelet pamajikan tukang pelet jiga gegetuk teu percaya balik we bebeja ka indung ma abdi bade ka ditu di ditu seueur jurig seueur teluh ganggaung warjit ceuk indung jung sing salamet alhamdulillah 62 tahun umur wallahi can ngajaran diletak jurig teuing pahit meureun tapi saksian ku sararea wani jurig ngaletak si Ibing demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu cirian malam Minggu mah jurig ge seungit tuh salat lain ke kuburan salat keur nu teu acan salat tapi saya yakin anu hadir di dieu mah kabeh ge sok salat meureun heuh make meureun bisa aya hiji anu encan tapi da yakin lah sok salat kabeh meureun heuh meureun mah keur cadangan ye masalakakum fisa qalu lam naku minal musallin lamun ditanyakeun ka maranehna naon sababna asup neraka maranehna ngajawab baheula kami henteu salat jelas tegas tidak ada tawar menawar kajen urang ngadaikeun pengajian penting manggil kiai terkenal di luar negeri percuma teu salat mah neraka jung wae tanyakeun kajengan mana salat aduh Pak Bu lamun urang tara salat pembalasan mah teu kudu jaga di akhirat di dunia ge geus karasa lain ceuk batur baheula basa si Ibing pertama kali pisan rek ka Mekah puntennya abi koboy tapi haji basa pertama kali pisan Kang Ibing rek ka Mekah ku kolot di bejaan kade jalu sagala amal perbuatan maneh di dieu di lemur di tanah suci mah di Mekah di Madinah sok ditemrak-temrakeun wawalesna mimitina mah teu percaya Bu maklum koboy sumuhun-sumuhun tanah hate mah nyengsirikeun tapi 8 kali simkuring ke Mekah 8 kali nyaksian ngalaman kejadian aneh Masya Allah 100% saya percaya teu bisa dianggap heureuy Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah ya Allah ya Rabbi saya Kang Ibing pernah ngalaman nyaksian ningali kejadian aneh nu teu asup akal saya di Mekah pernah nyaksian aya jamaah haji anggota kloter Kang Ibing eta jamaah saregu malah Bu eta di Mekah lamun manehna mandi cai ngadadak saat pasti tapi lamun dipake ku batur ngagolontor asa si eta mandi ret eureun geus disabun gegedor cing Kang Ibing ka Kang Ibing teh ketua kloter ieu panguruskeun kumaha saya unggal mandi cai saat henteu loba omong dipanggil bae di harewosan inget-inget Kang boga dosa naon di lemur anu aya hubungan jeung cai ngagukuk ceurik Pak rumah saai akang tak ikeur nyawa sok pedit kana cai tah lebok sia malah aya jamaah haji aneh Bu barang bus ka kota Mekah linglung teu inget ti kaler kidul leungeun teh ngan kikieuna jiga nu ngitung duit barang dipapai-papai teh cenah keur di lemburna sok rajeun ngarenten-rentenkeun bilih kalaresan di daya tukang renten engal eureun sia doraka sia teh waduh Bu
malah tahun salapan opat mah si Ibing ngalaman kejadian aneh tah jelema hirup keneh. Salapan opat saya ingat hajina Haji Akbar aya peristiwa Mina. Tahun salapan opat mah Kang Ibing di Mekah di Madinah pagawean isuk-isuk berang sore peting tengah peting subuh pagawean si Ibing di Mekah nganter awewe anu sasab eta haji loba kasih Ibing deui meni asa ringsak awak nganter awewe sasab malah hiji mangsa mah aya awewe nu nyasabna teh urang Libanon. Aduh geulisna bu eueuh ka daerah Majalengka ge geulis pisan eta meureun disebut putri jin teh men tadi anterkeun ka Kang Ibing. Ya Allah kajenting di Mekah ibu nganterkeun geulis mah sumanget ah bae jujur we da geulis dianterkeun imahna teh naek kana gunung-gunung batu bu di rumah sakit Ajijiah teh naek keneh ka luhur ayeuna mah kakara kapikir mah nya aya we geulis mun leumpangna nyelengceng dina batu kalawan suku teu karasa panas naek ka luhur bu kapanggih urang Libanon cenah mangakuna. Begitu kapanggih mainan nganuhunkeun bari ceurik Kang Ibing balikna si Ibing sasab sampai sapeuting bu nepi ka ceurik dina batu sisi jalan bari ngagukuk nginget-nginget ya Allah naon atuh dosa abdi teh nah ari brai teh bu pak tita tadi ge abdi teh bintang film lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter awewe geulis tah ti harita saya kapok taradek deui nganter awewe anu geus kolot. Udah nungora malebar ya kulantaran Kang Ibing mah di dieu ge bodor dari Mekah ge mangi wae pika sirieun pak kayak nyeling seeutik di Mekah ge mangi wae pika sirieun inget keneh ta gelombang kadua datang apan pinuh jelema teh jutaan di Masjidil Haram pasedak-sedak salat teh geuningan heureun usik aya di hareupeun Kang Ibing teh aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas. Tah saya teh salat tuh kangen eta ruku sujud cengkatina sujud poek si horeng hulu abus ka jero jubah eta kacipta urang Arab cekerna totojer cek dina hatena teh Aisyah rek naon si surungkuyan ka dieu aduh aing mah mangi wae pika serius terus bahasa pertama kali ke Mekah mah kena ngadongeng seetik di bejaan ai di Mekah mah cenah beda jeung di urang di ditu mah lamun dicekelan janggot dicekelan sirah kajenting kolot moal ngambek apa di urang mah dianggap teu sopan sok kana budak ngorajo krawok kana gado kolot baru teu dicabok mah di ditu mah teu nanaon lamun ditoel bujur ditepak bujur lalaki teh kasinggung jadi mun dicekelan janggot mah sirah mah teu nanaon saya Kang Ibing panasaran nyobaan bener askar teh polisi mun di urang mah cekelan we janggotna dikerebek assalamualaikum waalaikumsalam teu nanaon tah hiji mangsa mah tengah poe hareupeun masjid jin deket kantor pos urang Arab jangkung gede janggotna ngambai panasaran sakali deui sak aing cekelanna janggotna assalamualaikum ai calengeung teh Kang Ibing abi mah urang Pasar Baru sugan teh urang Arab gelo teh lain urang Bandung aing era nah aya orang Arab ngomong Sunda anu mah di Pasar Baru Bandung nah duh naon bete tak kitu sok salat paingan saur Rasulullah didik salat mah ti mimiti budak umur 7 tahun